Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Orang sami-sami ngederes kitab Sorof Kailani versi logat Sunda. Mudah-mudahan aya manfaatna keur urang samudayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sorof Kailani kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparinan nikmat ageung ieu Allah di dunia keur jalma iman jeung jalma kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparinan nikmat alit Allah di akhirat keur jalma iman wungkul. Ya'lam kudu kanyahokeun ku anjeun mukhatab ghair muayyan anu disarupakeun kana mukhatab muayyan dina pada disuprih ku si mutakallim. Anna tasrifa kana saenyana ngaran tasrif fil lughati cek lugot atanapi mungguh lughah at-taghyiru eta kadar-kadar barobah. Wa fis sanaati jeung ari ngaran tasrif mungguh istilah ahli sorof tahwilul aslil wahidi eta mindahkeun asal anu sahiji ila amtsilatin kana pirang-pirang conto mukhtalifatin anu narima beda-beda. Lima'anin karna aya makna maqsudatin anu dimaksud. La tasulu anu moal bisa hasil itu ma'an illa biha kajaba kalawan itu amsilah mukhtalifah. Summal fi'lu tuluy ari fi'il imma sulasiyun eta boh anu bangsa tilu hurufna wa imma rubaiyun jeung boh anu bangsa opat hurufna. Wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji minhuma tina itu sulasi jeung rubai imma mujarrodun eta boh dikosongkeun tina panambah au mazidun fihi atawa anu ditambahan harap asalna. Wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji minhuma tina itu mujarrad jeung mazid fi imma salimun eta boh fi'il anu salamet harap asalna au ghairu salimin atawa fi'il anu henteu salamet harap atanapi huruf asalna. Wa na'ni jeung ngamaksud kaula bisalimi ku fi'il anu salamet huruf asalna ma kana perkara atawa fi'il salimat anu salamet naon hurufuhu pirang-pirang hurufna itu ma al asliyatu anu bangsa asal allati anu tuqabilu anu malebahan itu lati bil fa'i kana fa fi'il wal aini sareng kana ain fi'il wal lami sareng kana lam fi'il. Min hurufil illati salamet tina pirang-pirang huruf elat wal hamzati sareng salamet tina hamzah mahmuz tea wat tad'ifi sareng salamet tina tad'if mudha'af tea. Amma sulasiyu anapun ari fi'il anu bangsa tilu aksarana al mujarradu anu dikosongkeun tina panambah fa in kana maka eta lamun kabuktian naon madhihi fi'il madhina itu sulasi mujarrad ala fa'ala eta netepan kana wazan fa'ala maftuhal aini barina anu dipatahkeun ain fiilna. Famudhari'uhu
tah ari fi'il mudhore'na itu sulasi mujarrad ala yaf'ulu eta netepan kana wazan yaf'ulu au yaf'ilu atawa wazan yaf'ilu bidhammil aini kalawan dhammah ain fi'ilna au kasriha atawa kasrohna itu ain. Nahwu nasoro ari contona eta umpama lafad nasoro yansuru wa doroba yadribu jeung lafad doroba yadribu wa yaji'u jeung datang itu fi'il mudhore ala yaf'alu bari netepan kana wazan yaf'alu maftuhal aini kalawan difatahkeun ain fi'ilna. Idza kana di mana-mana kabuktian naon ainu fi'lihi ain fi'ilna itu sulasi mujarrad au lamuhu atawa lam fi'ilna itu sulasi mujarrad harfan eta huruf min hurufil halqi anu tetep tina sawareh pirang-pirang huruf halak. Wahia jeung ari itu huruful halqi al hamzatu eta hamzah wal ha'u jeung ha wal ainu jeung ain wal ha'u jeung ha wal ghainu jeung ghain wal kha'u jeung kha. Nahwu sa'ala yas'alu ari contona eta umpama lapad sa'ala yas'alu wa mana'a yamna'u jeung lafad mana'a yamna'u. Wa aba ya'ba sareng ari lafad aba ya'ba syadzun eta syadz hukumna. Wa in kana sareng lamun kabuktian naon madhihi fi'il madhina itu sulasi mujarrad ala fa'ila eta netepan kana wazan fa'ila maksurul aini barina anu dikasrohkeun ain fi'ilna. Famudhari'uhu tah ari fi'il mudhore'na itu sulasi mujarrad ala yaf'alu eta netepan kana wazan yaf'alu bi fathil aini kalawan fatah ain fi'ilna. Nahwu alima ya'lamu ari contona eta umpama lafad alima ya'lamu illama kajaba fi'il atau perkara syadza anu syadz itu ma min nahwi hasiba yahsibu tina umpama conto lafad hasiba yahsibu wa akhawatihi jeung pirang-pirang dulurna itu lafad hasiba yahsibu. Wa idza kana sareng di mana-mana kabuktian naon madhihi fi'il madhina itu sulasi mujarrad ala fa'ula eta netepan kana wazan fa'ula madmumal aini barina anu didomahkeun ain fi'ilna. Famudhari'uhu tah ari fi'il mudhore'na itu sulasi mujarrad ala yaf'ulu eta netepan kana wazan yaf'ulu bi dhammil aini kalawan dhammah ain fi'ilna. Nahwu hasuna yahsunu ari contona eta umpama lafad hasuna yahsunu. Wa amar rubaiyu jeung anapun ari fi'il anu bangsa opat huruf asalna al mujarradu anu dikosongkeun tina panambah fahuwa maka eta ari itu rubai mujarrad fa'lala eta wazan fa'lala kadah roja seperti lafad dah roja tau wadih rojan. Wa amma sulasiyu jeung anapun ari fi'il anu bangsa tilu harap asalna al mazidu fihi anu ditambahan atawa al mazidu anu ditambahan naon fihi itu sulasi fahuwa maka eta ari itu sulasi mazid fi ala salasati aksamin eta netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Al awalu ari anu kahijina ma eta fi'il kana anu kabuktian naon madhihi fi'il madhina itu ma ala arba'ati ahrufin eta netepan kana opat pirang-pirang huruf. Mithlu af'ala saperti wazan af'ala nahwu akroma
ikroman ari contona eta umpama lafad akroma ikroman wa fa'ala jeung saperti wazan af'ala punten wa fa'ala jeung saperti wazan fa'ala nahwu farroha tafrihan ari contona eta umpama mauzun lafad farroha tafrihan wa fa'ala jeung saperti wazan fa'ala nahwu qatala muqatalataw wa qitalan ari contona eta umpama mauzun lafad qatala muqatalataw wa qitalan. Wasani jeung ari anu kaduana ma eta fiil kana anu kabuktian naon madhihi fiil madhina itu ma ala khamsati ahrufin eta netepan kana 5 pirang-pirang huruf. Imma awaluhu ta'u boh ari imma awaluhu boh ari mimitina itu ma at-ta'u eta huruf ta mislu tafa'ala saperti wazan tafa'ala nahwu takassaro takassuron ari contona eta umpama mauzun lafad takassaro takassuron wa tafa'ala jeung saperti wazan tafa'ala nahwu taba'ada taba'udan ari contona eta umpama mauzun lafad taba'ada taba'udan. Wa imma awaluhu jeung boh ari mimiti na itu ma hamzatun eta hamzah mislun fa'ala saperti wazan in fa'ala nahu in qata'a in qita'an ari contona eta umpama mauzun lafad in qata'a in qita'an. Wafta'ala jeung saperti wazan ifta'ala nahwu ijtama'a ijtima'an ari contona eta umpama mauzun lafad ijtama'a ijtima'an. Waf'alla jeung saperti wazan if'alla nahwu ihmarra ihmiraron ari contona eta umpama mauzun lafad ihmarra ihmiraron. Wasalisu sareng ari anu katiluna ma eta fiil kana anu kabuktian naon madhihi fiil madhina itu ma ala sittati ahrufin eta netepan kana genep pirang-pirang huruf. Mislus taf'ala saperti wazan istaf'ala nahwu istakhraja istikhrajan ari contona eta umpama mauzun lafad istakhraja istikhrajan. Waf'ala jeung saperti wazan if'ala nahwu ihmarra ihmiraron ari contona eta umpama mauzun lafad ihmarra ihmiraron. Waf'ala jeung saperti wazan if'ala nahwu i'syausyaba i'shisyaban ari contona eta umpama mauzun lafad i'syausyaba i'shisyaban. Waf'anlala sareng saperti wazan if'an lala nahu ik ansasa ik insasan ari contona eta umpama mauzun lafad ik ansasa ik insasan. Waf'an la sareng saperti wazan if'an la nahu islanko islinkoan ari contona eta umpama mauzun lafad islanko islinkoan. Wa ammar rubaiyu jeung anapun ari fiil anu bangsa 4 huruf asalna al mazidu anu ditambahan naon fihi itu rubai fa amthilatuhu maka eta ari pirang-pirang contona itu rubai mazid fi tafa'ala eta wazan tafa'ala katadahroja tadahrujan saperti mauzun lafad tadahroja tadahruzan. Waf'an lala jeung wazan if'an lala kahron jama ihrin jaman saperti mauzun lafad ihron jama ihrin jaman. Waf'alalla sareng wazan if'alalla kaksya'arra iksya'raron saperti mauzun lafad iksya'arra iksya'raron. Tanbihun ari ieu eta hiji pangeling-eling. Al fi'lu ari kalima fi'il imma muta'addin eta boh aya fi'il muta'addi wa huwa sareng ari itu fi'il muta'addi al fi'lu eta fi'il alladzi anu
ya ta'adda anu narima ngaliwat itu ladzi minal fa'ili tina fa'il ilal maf'uli bihi kana maf'ul beh. Kakolika sapertikeun ucapan anjeun lafaz darabtu Zaidan, darabtu geus neunggel kuring Zaidan ka Zaid. Wa yusama jeung dingaranan itu fi'il muta'addi aidon kalawan deui waqi'an kana ngaran bina waqi' wa mujawizan jeung kana ngaran bina mujawiz. Wa imma ghairu muta'addin sareng boh aya fi'il ghair muta'addi wa huwa sareng ari itu fi'il ghair muta'addi alladzi eta anu lam yatajawaz anu henteu ngaliwat itu ladzi al fa'ila kana fa'il. Kakolika seperti ucapan anjeun lafad hasuna Zaidun. Hasuna geus alus saha Zaidun Zaid. Sama jeung dingaranan itu fi'il ghair muta'addi laziman kana ngaran bina lazim wa ghairu waqi'in sareng kana ngaran bina goer wake. Wa ta'diyuhu sareng ari ngamuta'adikeun fi'il lazim fi sulasiyil mujarradi dina sulasi mujarrad bitadhifil aini eta ku nikalkeun ain fi'ilna wa bil hamzati sareng ku make hamzah. Kakolika sapertikeun ucapan anjeun lafad farrahtu Zaidan. Farrahtu geus ngabungahkeun kuring Zaidan ka Zaid. Au ajlastuhu atawa lapad ajlastuhu ajlastu geus ngadieukeun kuring hu ka Zaid. Wa biharfil jarri sareng kalawan make harap jar fil kulli dina sakabehna. Nahwu dhahabtu bi Zaidin ari contona eta umpama lafad dhahabtu bi Zaidin. Dhahabtu ngaleumpangkeun taw ngaberangkatkeun kuring bi Zaidin ka Zaid. Wang tolaktu bihi jeung lapad in tolaktu bihi. Ing tolaktu narima ngaleumpangkeun kuring bihi ka itu Zaid. Kantun faslun fi amtsilatin min tasrifi hadhil af'ali cekap wallahu a'lam bissawab.